naon dia Gusti batur mah bingung ieu mah rengkenekan ulah bingung teuing we akangna memberen lain nek teh ngimpi penting euy lain ngimpi naon dong serius gitu waktu dewek dipencetan ku si laing pan geusna teh dek teh inget bakat tinggu geunah heeh malahan dewek teh bisa jajampean heula biasana mapan memesare teh dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kitu teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran hartina dug turu teh dug sare gulingan jati jadi urang teh kudu sajatina nyata roh teh ngahadap ka anjeunna tong borok keur sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah elat eling kanu kagungan ulah leupas eling kanu boga naon sababna da urang mah teu boga naon-naon dayana upayana teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan pek pikir aing ngingker samantena titipan muga jeung titipan naon irahan nitipkeunana aing nitipkeun mah kudu ka saksi tah barangna tuluy aya ijab kabul urang jeung pangeran dibere atuh ku pangeran ai hartina dibere mah hiji barangna dua nu mere tilu nu dibere kudu ka saksi sing bener ngomong teh lain muni asa pinter heueuh nah kudu kumaha atuh pokona mah daek nyokot ti pusat teh di ditu tina kun payakun jadi jeung ngajara radi jadi manusia teh dijadikeun teh komplit panonan ceulian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tak ayeuna urang kari nyukurkeun ai geus karasa mah ai samemeh syukur teh kudu karasa heula rumasa karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon ngan ukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa ti kaluar ka jero ti jero kaluar ngan ukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararawena teh kapan urang mah ukur ngarasakeun ta ayeuna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu apaan eta teh lebar kitu metak sing bener ngomong teh cing pi naon pikarjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah fikih wae atuh ilmu teh kudu dipapai kabeh ulah ngan eta wungkul sagala rupa oge kudu nyaho pada sakola teh aya pelajaran teh pelajaran itu pelajaran ieu pelajaran itu pelajaran ieu tah di dinya bakal aya profesi nya eta maneh teh kuatna dina naon nah pinter maneh teh dina matematika nah maneh teh dina kimia nah dina fisika dina sejarah dina P4 dina bahasa cing jadi ahli yo kitu itu cik da kurikulum agama teh teu saeutik loba dina macana wungkul ilmu tajwid kapan tuh aya ilmu naon idgham bila mana perlu bila guna belegug tah kitu idgham biguna idgham ihfa nun paeh jeung hareupan sin disebutna teh naon teh naon ihfa kitu naon nun paeh jeung hareupan lebaran nu paling susah mah dieu montong diheureuikeun nah ada eta mah ilmu maca da jelema nu heureui mah ngan ulah diheureuikeun henteu nya nu penting mah dina amalna diheureuikeun sanajan pinter maca ari amalna salah tetep salah ka itu oge da amal nu bakal kabawa ka itu pek pikir ku si leuing daek mikir henteu
Borora mikiran nu kitu. Yo sia doraka teh kana agama sia nyebuti kitu lain mikiran cepot. Mikiran manehna. Geus aya mah pigawe we sewang-sewangan da pardu ain. Oh, Kang Ain kamari ini ke sekolah. Ya ampun ai. Uyuan teh nu ngabetrik sih. Jang. Oh, atuh entong pun lanceuk wae. Hiburan teh kuring oge kudu. Kudu wae ngajag-jagkeun tuh. Heeh. Kuring mah ieu ras inget kanu di lemur. Ada taktos we. Heeh. Hah? Geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali. Ayeuna teh jadi ngagedean budak teh. Kitu akang. Jeung buleunanana. Ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh. Da garwana teh dua Gusti Kunti Nalibrata sareng Dewi Madrim nya ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh nya kitu murang kalih teh parantos pinter ngaos nya lucu pisan tah murang kalih teh nu cikal duh keur kasep teh nurun ka dewek meureun nuju nyiramna resep ka dewek. Dina bangirna non teh. Dina cantik bulu panona. Make aha. Dina ramona. Ya mun teu percaya ka aing teh. Akang ngomong kana oli mere. Si Sugano kaing ngahina pisan nya jiga nu ngewa pisan sia teh mah kaing teh cing teh lagu sok ka di lagu naon polos tomo nu bieu nek edot mung tukang kenangna sieun ngaco nya kira-kira nu lalajo dek ngahayang lagu eta we lagu naon akang lagu lain lagu golepak naon lagu golepak Kang goletrak make jeung bolenang non teh golepak kemang walut lain daek mental lagu eta we lagu Kang Sreng nya enteng Kang Sreng akang nama meureun nyangakeun ieu kasadayana we penggemar Giri Harja Tilu nu di kidul sakidul nu di kaler sakaler nu di wetan sawetan nu di kulon sakulon nya kume sadayana ieu nya nyangakeun lagu Kang Sreng nya nu ti kaler ka kidul nu ti nya sok prung kanya pajak
sangka jampang alah kagong deui Kang mah kagong alah cangkeng beunang juga cangkeng benang ayi cangkeng benang ayi sangka teuingnya urang teh ayi sanajan sakumaha urangna betah di dunya oge geuningan awak teh bakal karasanya ayi geuleuh sia ngomong teh jika geuleuheun ngomong teh kitu-kitu munya aya surah sidawala kitu ini eueuh teh dituna teu umum teh kitu teh aduh ampun dek si horeng talajak nafsu ngalimunan kana batin ngaruksak karaga badak hancur keluar jasmani dibentenkeun jeung nu sanes dadung didang naon urang eta sok urang silaing ngilo atawa dewek anu ngilo mending silaing ngilo naon lauk ye atuh lauk mah kedah ka Kang Rama kalewo ngil apa silaing ngilo kumaha silaing nu ngomongna dewek nu nyanyina ngilo teh kitu blegug aing ngilo teh merean kata-kata sok atuh mun baheula mah beluk meureun heueuh sok lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan odoh kiih barang hakan odoh barang bawa barang hakan odoh barang hakan odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoun di jero aya jang jamal aya si jamal nu sok nguar-nguar ka gorengan batur aduh ampun aing aduh ampun lampah beunteur kitu lain ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk disantok ini si Ugan protes wae ka aing teh ya tuh poho deui we lampah beunteur silung tah kitu akibatna teh diganti lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoon aya acid jeung nin keur ngaraut ampun aing lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan kitu cacing ngarengkol disantok teu nyahoon panayagan oge bare beja kabeh aduh ampun aing duli teng dek pupuh rek pipih dek popoh ge aing lain aku kitu teh mah heueuh dalam mun dewek mun jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy moal diseureurikeun batur boga gaji mun aing sabulan-sabulanna teh ari ku kitu teh mah heueuh nu macak ka barudak ngarora ieu omah cing sakola teh
sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur makmurna lamun diolah kuno teu pararuguh kuno kurang elmuna pan matak rugi nya nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang keneh rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang nya kitu tah lirpen barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapiguyung sapraptanet pun ieu aleutan ti nagara perang Gubarja pati kalah serengi lan kala Badra Senopati kairing ulah dia bala tamtama nyata parantos ningker ieu tempat anu diange kemah ku Prabu Panu Dewanata lain dora suara naon di euy nah hanya pihujaneun kitu monya sakieu bengrasna sakieu ngebrak pihujaneun Widura kaula Raka Prabu sora naon eta Kang kula ieu jisim abdi nun naon ngaguruh kitu Kang palang siang ayana kana bujur teh ngere-ngere wae jeung nijak di kana indung suku mun nyarisa geuning kukuan dah dola sada toke nya euy lain aya dedengan kuring mah sada sisir kerep nah teh da wala mun jara rawuh teuing da wala lah nah sia teh cingtong sok kitu teuing da wala lah sada kuntung euy naon teh euy naon ribut euy aduh ampun ting aing sia mah da kitu ka aing teh heuh hei ulah kaget jelema ulah kaget yeuluh ulah naon dulu itu aya nu ka dieu dulu hoi ulah kaget aja aya naon po dan Gusti Prabu kulan itu nguningakeun aya jalmi kali ngagidi kulan Widura nolonun kula awas tiap jeung hati-hati bisi aya hal-hal anu diharepkeun teu nu damel kaula nun Kakang Semar ieu nun ade cing hati-hati timalan wih kaget wilujeng sumping pungawa don
Kasih lain kuring dola. Kuring. Saha ngaranna? Ngaran kuring teh Osid. Monya. Heeh. Aya nu diikat saha ngaranna? Ka Aka teh masuk jawab kanya. Ngaran kuring lan. Saha? Si Weah. Wea mana? Pemain AC Milan. Pemain badminton. Lain belum. Aya nu hidung saha nu pake kuku dina huluna. Pak, walar kanya Pak. Apa ke pangjawabkeun kanya ku si lain? Iya ulan. Satria baja hitam. Eta teh. Ari eta naon jiga kuku? Ieu teh Gusti Panu Dewanata lain kuuk belegug. Geus atuh tong dijawab pot. Ari eta nu ragagag jiga udang. Da ieu teh Gusti Widura. Dunungan dewek disebut kuuk. Heeh. Gede-gede derajat deweknya jeung dunungan. Ketak kudu rejeng prakna yo mas terjeng prakna ngan ulah pinter nyarita sangkan aya karasa madedeh. Pindah di lempangan pedah manggih kasenangan kudu ngukur kaayaan sing inget kana wiwitan munggo zaman jujur sok kukur tangtung kujur laku lampah sok diukur tararah kul gede waduh pemareka malinaan laku teh make jejekan